Reka mana? Jumaahan atuh. Ih, Najeng ih. ulah atuh. Astagfirullah. Najeng ulah ieu jumaahan. Istighfar, ieu hayeuna teh poe naon? Poe Rebo. Panggieunkeun kopi atuh. Lila atuh. Najeng lila. Ieu nyieun kopi mah kudu melak heula, moal tereh-tereh jadi atuh. Ya Allah, ya Robi itu hati pisan. Minum kopi atuh. Oh, ngomong atuh pang ninyuhkeun kitu. Lain si Rambo basa balik Jumatan pundukna teh berat. Sing horeng kabah masjid ngait na kopea. Ya Allah, ya Robi kabah gitu gede. Ya kumaha carana eta kabah masjid nepi ka ngait dina kopea Allah. Jempe heula geura. Ai bahasa Indonesia na suung teh naonnya? Jamur. Oh, berarti lamun jamuran bahasa Sundana teh popoyannya. Jemuran beda. Jemuran eta mah lain jamuran. Geus rek ka bengkel heula nya. Nah, sacan anggeus wae. Heuh kieu aku teh mang nahat. Motor teh can beres wae. Cek bengkel. Cek aku teh jabani rek dipake gawe. Cek bengkel. Cek aku. Cek bengkel teh. Teuing atuh. Swing. Teuing. Oh, teuing. Teuing atuh. Da soalna spare partnya rada langka. Cek kamu teh. Cek bengkel. Cek bengkel teh. Sugan atuh isukan pageto. Anggeus eta teh. Cek kamu teh. Cek bengkel. Mi HP peujit atuh balikna. Di mana? Di bengkel. Aku di bengkel aya peujit. Nya di pasar atuh. Pasar mana? Pasar Mayit. Pasar Ciwidey atuh. Kade jas hujan ulah dipakenya. Nah betul lah. Bisi hujan lebar. Kayak kabasihan. Ya Allah ya Robi. Tong ceurik atuh sok we angkatnya. Omat kasih si mawana. Mun panggih jeung tukang bensin eureun nya. Anjing eureun. Eureun atuh ulah ditabrak kadunya. Teu aku atuh nu dagang bensin di tengah jalan. Nya bisikan ngabejaan ieu mah. Geus ayo nih. Oke, terima kasih yang sudah nonton video. Moga kahibur nya mun teu kahibur hampura kitu rada seueur-seueur anu teu nyambung. Nuhun pisan anu teu skip video abi. Jangan lupa like, share, komen, follow-nya guys. Pokona namanya hampura ieu rada rusuh. Pokona mah ayeuna abi rek jumaahan teh nya. Kok rek jumaahan pan poe Rebo ayeuna teh. Nya hampura aing poho euy penya teu da jumaah euy teu kuat aing jumaahan baelah ti Rebo nya. Jadi amin teu kaberangan nya hampura nya. Assalamualaikum.